nya. Punggu-punggu 7 kali diangkut tilu. Hampura aki teh Nini hampura. Aki cek si Nini bari ngelengis. Bari nyurucut Nini. Keun bae atuh cenah di hampura ku Nini. Bisi ka bawa pae heuh syukur ari di aku mah. Urang silin hampuranya. Ulang saling hampurakeun bae cenah Aki dan Nini oge heueuh basa ditinggalkeun usaha ku si Aki teh kungsi mang nyelewengkeun. Lain sarwahanana. Si goreng sarwana nya. Moal teu molohok. Eta aki-aki keur nyuuh kana lahunan si Nini teh cekat molohok. Lalaki malicik nih nya. Bayangkeun molohok da lalaki malicik nya. Hayang menang sorangan. Aya aki-aki malicik dah yang menang tujuhan. Hayang sorangan. Hayang menang sorangan. Panon leutik di bencelik-bencelik. Oh, baru. Maneh kungsinya nyelewengkeun ini kaki baheula. Lain kungsi deui Minang. Aki Minang. Sabaraha kali ari maneh Nini? Teuing cenah da unggal geus kitu jeung batur teh sok nuna ciri kacang hejo hiji dina keler. Oh, cirina teh. Jadi cirina teh lamun sakali kitu teh kacang hejo hiji nya. Ditunana keler. Jadi lamun hayang nyaho sababaraha kalina mah cenah itu we tempo dina keler kacang hejona. Si ikan cenah gubug ka dieu ci kelerna. Si Nini teh jengkat ini cenah nyokot kana lomari nyokot keler mending ngagegag. Berat katanya. Tingali cenah Aki. Naon? Tingali cenah. Muni pinuh keler teh euy ku kacang hejo. Meureun geus ratusan kali urangnya. Lain ratusan ribuan. Tah ieu teh cenah Aki sesanga bubur. Sesanga bubur. Fungsi di pelanggan di buruan bangsa. Atuh kitu mah beureun ribuan. Alah. Lain pika sebeleun da si Nini. Pengen rada jangejeng lempang. Eta da si Aki teh wani ngomong deui. Tulung jambedeb benernya. Jemedud deh si Aki. Aya pantas rek jambedeb. Heeh. Ah, rigidi geus cenah si Aki teh ini mawa pacu ka tonggo. Mapalerkeun ka. Mapalerkeun ka ambek. Ambek benernya. Teh ka mana Aki? Nyao. Allah, ngamek benernya. Bari baut. Bari baut. Bendu. Heeh, aki-aki ge aya ka ambek nya. Ah, da jelema tuh aja we ka. Ari datang ka kebon cenah nya. Dek nyokot eta ka saung. Ai di saung teh keur ngadakom cenah maung. Pata macul pacu belenyeng teh cenah si Aki lumpat notok-notokkeun maneh. Blos kana pager. Ka itu nyelap, ka dieu nyelap cenah. Ka itu hese, ka dieu hese da nyelap dina pager teh. Bruk ka teh eling. Ai maung cenah di saung jong nguliat teh. Waduh, sora mau. Kitu minangka nguliat maung. Kitu minangka sora mau. Mame meureun ngame bangsa manusia. Nya, da seukeut ambeuna teh Seukeut dari ameuna teh maung. Nya nyampurkeun ka si Aki nu keur teh eling. Nya porosotkeun jalanna si Aki teh cenah. Terus dikumaha? Tuluy kanyut teh dicoo. Ceuk maung teh uluh ieu mangu. Pajakeun teh mangu. Sangka mangu Heeh. Ieu mangu nu pika geus hurik ieu. Kesurik. Heeh. Kesurik Aduh. hideung urang. Heeh. Alah. Terus Pan hirup kanyut mah ditoe teh nya. lain akan dalam kudan mah. Nya moal cenah ceuk baung teh di jerona hileud. Heeh. Kan mau. Bisa jadi lebih hiji hileud. Dina jero kanyut aya hileud. Dari sangkana mangu beleguk dengekeun heula atuh. Heeh. Ai ceuk maung teh ieu mangu moal teu amis seueuh hurik ieu. Kulantaran aing seubeuh geus ngadahar mencek keun cenah mangu teh keur isuk keur sasarap. Dirig-dig deui maung macana legeday deui ka ieu ka saung hees deui. Ledung deh saren. Heeh. Ai si Aki cenah ai eling ngari ka tukang eueuh maung.
rada tenang jenanya aing ngaran-ngaran tenang teh loba akal pulih deui geus lesot berengbeng lumpat datang ka imah bro teu dibeunang ditanya ku si nini nya keur mah amak dikasih nini teh katurug-turug soak aki cenah moal ka kebon deui isuk-isuk teh nya jige maneh katu cenah dina pikiran si Aki teh sugana dileg-leg maung jeung pamajikan aing. Amek meureun amek nu meh. Teu dibejaan nu meh kecage jaluan deui. Teu dibejaan aya maung. Dendam nepi ka panjang kitu nya. Si Nini ngelek boboko rek ka kebon maksudna mah rek ngalacengek. Teu ingeteun cengek teh geus dijual ku minantuna.